anu mana kakana bagera pangerahe ngapon gitu Yesus emang ngeluruh koyo sining anak dari lubang bageranan nyong sining sakadang jiwa akan ada anu bager nada sapunatan nada sa lawan pangeran amin ya rabbul alamin mugi Gusti nang tayongna gawemat sakabeh Amin amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan saur ibu sinen ya orang dia nya. Mudah-mudahan bae jang asan orang sadayana ditang tayungan ka Gusti Masuci siang kalayan wengi dipasihan kesehatan sehat iman Islam sehat panjang umur sareng rohani urang sadayana tenang tepung laung Pak Abroh tengok petepang rara sarang orang di sadayana tina acara sarang gelombang anu sami hiji lagu diatur bongkaran di rombongan hidung rahayu atanapi hidung selamat anu parantos di mamaosan ku Mama Aam Amalia Lintas Subang harapan disingkuring ketemu mudah-mudahan saja lagu tadi tesi ngajantenkeun pangibur kalbu bebelah mana atau ke hati sareng ka hati kiring numanya ring juduk kawi hariring lain ukuring haleang lain urang panggeing hati panggung mana tina acara rengkak jaipong ayah hiji deui urang di hadiahna bonus nanya jang idik hari teu make dia teu make bonus mah kurang laku kurang payu tadi bongkaran ti rombongan tina hiji lagu teh kidung ayeuna hiji di hadiahna nya ti kagelan teh masih ti rombongan tina hiji lawan kapiatur Karawang tandang ya lain baduyut bae anu tandang Karawang ge tandang gitu nya aturan atuh lagu ieu anu bade dirabayakan ku saha yang idik nu si kecil mungil si cantik jelita walaupun kecil si cabai rawit yang punya suara emas bukan kelapa dibungkus dengan kain cantik tidak berapa goyangan nyebutkan main siapa dia Neng Mimin Mintarsi alias si Mimin Jepret Lintas Karawang yang punya 1000 goyang goyang leleng ngoser goyang kebo bes mau goyang indul mah tiap malam ya bisi poho gerah kurang puterkeun hiji lagu atur Karawang tandang ka urang padoyo sakit no kapihatur irobongan sinar muda Kota